Ayo, coba la ilaha illallah. Tebenang di supan ulang, tebenang di bebeyokeun, geranya nu nonton. Geranya para wargi, tebenang di bebeyokeun. Tebenang di urang sawah, gandrung. Tebenang DPK memet geranya anu sabekrep geranya anu galek geranya anu share sampai dengan dinamili kumaha dur kenana abdi lileng kepala sadere kumaha abdi nganuhulkeun gara juragan nganuhulkeun aduh ampun tadi polos tomo naik edot ayo bolehkah saya memperkenalkan diri? Hatur nuhun saudara-saudari yang duduk dan yang berdiri, yang berkerumun dan yang menyeliri, yang kesana dan yang kemari. Aku mau memperkenalkan diri, nama saya Cepot rasa stroberi. Lahir di bulan Januari, lulusan SD teruji Taman Safari. Cita-cita ingin menjadi menteri, tapi saya malah dilodok meri. Tapi patut disyukuri, hidup bisa mandiri, rukun suami istri, jauh dari penyakit flu babi, stroke dan beri-beri. Dubat la ilaha illallah. Menuju pandemi kieu mah aktivitas di rumah saja. Ayo model tatangga we aya teh keur ngararingu manuk, tatangga teh keur payu aya teh manuk teh. Sedangkeun eta anak dewek teh panasan ku tatangga. Hayang ingu manuk. Eta mah anak dewek dua awewe hayang manuk brambang ka pasir. Kan aneh anak dewek dua awewe mah ngalaman manuk teh teu make baju jeung teu make calana. Ubat la ilaha illallah. Brambang ka pasir. Teu baju jeung teu calana mawa jaring eta geus di pasir tarekel kana tangga jamu nepi ka puncer. Pas aya angin ngagelebung eta di puncer teh nya nebak karena bobogan anak dewek eta nepi ka disada eta para buat anak dewek ketebak angin cuy 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 eta mah nyampurkeun alis kerak wambi murai batu nyampurkeun anak dewek sama rupa balatna nya cucuitan teh tewakan ku anak dewek asukeun kana jari bluis kana jari geun kabeh eta manuk berembeng balik ka imah bebeja ka indung budak. Mak nyai ngalah manuk di pasir menang syukur. Aduh nyai di mana ngalah manuk beli siloba eta da payu aya manuk teh mahal. Biasa mah abdi mah ngalah manuk teh teu di baju jeung teu di calana mawa jaring eta mah inungna panasan nya. Laan baju laan calana brambang ka pasir teu make naon mawa jaring da panasan inung daging sarua. Tarekel kana tangka jamu. Pas geus di puncer eta aya angin ngagelebung nebak kana bobogan inung budak. Kana inungna karena bobogan inung budak eta mah lain cucuitan nebak rata angin ampun eta mah kalaka sesegrok nu nyamperkeun teh lain manuk ka bagong we sarombongan nepi ka ngararageun maneh eta nu budak ngajek-jer eling-eling dibaca ulah panasan ku milik batur segala rupagenya geus dimilikan masing-masing oge ganes sanajan pamajikan dewek panasan tetep ari kasatian kalau jadi salaki mah ari ceuk dewek mah nu jadi salakina pangsatiana pamajikan dewek mah lamun balik digawe celengo kana leungeun teh papa bade tuang heula bade bobo heula ilit digawe nyium kana tangan dina hiji mangsa eta pamajikan dewek diuk dina luhur mejikom berjeung teu di salana
Eta mbak dewek balik digawe kaget ningali pamajikan aing diuk dina lor majikom bari jeung teu dicalala nanaonan nyai ari balik digawe akang teh kalaka diuk dina lor majikom nanaonan ih papap lebih kasatiaan ka papap kapan nuju dihaneutkeun heula cenah dubat la ilaha illallah da kitu dubat tagenya segala rupa ge kudu dicak heueuh Nete teraje dicak hamalan nungtik lari mapai bukti juk curug walungan mapai wahangan juk nya sakitu we jaga ngapunten langkung syaur bahe care nya hapunten ieu mah mudah-mudahan we tontonan teh sing jadi tuntunan nya cu dah tubat la ilaha illallah